lain nurut mah. Woi, keur ngomong kenaon? Keur ngomong kenaon? Perang sama nangis balik. Tah yang kasih gadeun. Ih, saeta anak jelema. Emang anak jelema? Geus lah urang rek balik heula. Wah, nangis si Akil teu? Henteu. Geus lah. Saya ya tempat yang paling nikmat. Mana? Ih, ngenangan amat ya cuaca. Kil, kemana waduh? Naon saya datang waduh deui. Ribu kil. Zaman ayeuna mah aya naon? Aja mah aya nu mere, tapi na diomongkeun. Oh, emang benar Jelki. Heueuh tadi ge aya dihareup. Mere ongkoh ka batur, diomongkeun ongkoh. Saha kitu? Aya we moal dibejakeun. Kok moal dibejakeun? Atuh sarua aja ngomongkeun kil. Heueuh sih. Awas kil, hati-hati zaman ayeuna mah. Daek mere ongkoh ka batur, tapi diomongkeun. Atuh nu kitu mah ngaranna teu ikhlas. Heueuh mere-mere teuing. Heueuh aing ge sarua Jil. Batur mere ongkoh ka aing, tapi nu kos teu ikhlas diomongkeun wae. Saha kitu? Kap kepo lah. Ngomong antara aing yuk. Antep ka mana? Ka kidul ka dulur aing. Arek naon kitu? Aing minta dahar. Ya Allah. Kenaon emang? Aku dahar we di Mas ya. Oke Jo nawong. Kok bau uting aing. Bebek meureun aing. Di mana kitu? Geus aya lu aing we. Woi, mau diomongkeun kitu? Moal diomongkeun saha? Sia lah. Wah, sakmat dulur aing ieu. Alah ayeuna mah henteu dulu henteu sasaha. Sabua wae diomongkeun. Geus ayu moal. Bunggah aing. Ih, si Iwong. Geus kil ayeuna mau urang. Lebih baik cicing atawa susah kumasa. Walaupun tamenta mampu urang. Heueuh Jelki teh dulur teh sasaha sarua. Terus lah ngarumah wae mah. Heueuh kil ayeuna mah zaman naon moal. Harus boga wae. Teu ingat bakalan susah. Jelema senang oge. Moal salilana senang wae. Heueuh lah. Ih, ngalaca heula ah. Kil. Minta cai kasih Akil. Minta cai. Gerai si Akil. Si Akil udah eueuh. Kemana gitu? Hanya ka aing. Nalunjak sia. Jeung naon sia cai? Jeung ngombah sepatu aing. Eueuh si Akil na ge. Geus lah. Ya mah. Geus ya. Arek ngalacai sakmat. Mendingan antar aing heula. Ka mana? Aki do like minta dahar. Ih, embung lah aing. Sieun diomongan. Moal ram. Oga, siak dengan caina ka mana? Teu nyaho aing. Tadi arek minta kasih Aki leuweh. Tadi bere aing. Orang eno ulah minta-minta. Loba CCTV. Ayeuna mah dibere ge ulah daek. Ai mana arek minta dahar ka saha? Teu nyaho aing jadi bingung kieu. Tadi nama arek minta ka dulur aing. Geus ulah mendingan balik. Ayeuna mah jelema sieun teu mandang dulur. Oh sih. Heueuh lah mendingan geus balik. Ditu aing balik ka imah aing. Kieu teu bosan kita ieup wae. Anu bosan age es wae. Atuh mendingan sare ngeunaheun. Ih, eueuh kelakuan sakmat daripada lelempangan diomongkeun ku batur. Geus lah ka ditu balik. Heueuh yeuh ge arek. Sia kapanggih deui. Arek ka mana maneh? Balik aing teu jadi. Mun arek dahar mah ka imah aing we. Aya naon di imah maneh? Cukup doang.